urang teh kedah gaduhan rasa sieun di arah-arah malaikat hafadho. Sieun naon ayyaktubu alaihi ma yaqtadiha bihi yaumal qiyamah. Sieun dibolekerkeun sen ditatetkeun amal engke amal awan urang ke dibolekerkeun dina poe kiamah. Urang gagaduhan kaawonan di dalam dunia sieun engke teh ditembongkeun jabani kaawonan urang teh nu apal mun kiamah di dieu di alam dunia. Kawirang urang baheula pernah wirang urang teh di Cikaung ngumpul pindah ka Cangkring teu kawirang. Urang teh teu apal orang Cangkring mah ka urang, apa teh orang Cikaung we ngumpul sa Cikaungeun. Urang teh keluarga mah cek ba indung jeung bapana mah ya, budak urang mah kieu tah kalakuanna baheula teh. Apa teh sakeluargaan batur teh apaleun teh gorengna urang teh. Kaawunan urang kapungkur teh. Engke mah nu mawidipikasieun, engke mah di mana urang wirang teh mun can ditobatan diwirang teh ku malaikat saalam dunya apaleun. Mata dipikasieun bi ayyak tubuh eta nyatetkeun kana amal urang lamun can dipupus engke teh diwirang-wirang dina poe kiamat mata enggal-enggal hapus teh nya keneh. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Digigireun urang teh nyatetkeun malaikat pencatat amal sae disebut raqib, malaikat pencatat amal awan disebut atid. Raqib sareng atid teh nyatetkeun teu eureun-eureun ka urang. Nyatetkeun amal urang tinggal witan urang balik dicatatkeun kasayan jeung kawonan ku malaikat raqib jeung atid tah nu mawi urang kedah sieun di mana aya amal awon dicatatkeun ku malaikat atid. Ari amal sae mah urang mah ngan milih aya amal anu awon ku urang dipidamel eta sing sieun. Eta min kibalil hafadhah. Di arah-arah malaikat